Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Bintang Carita, tempat cerita-cerita unik, legendaris, jeung mistis between orang Sunda. Atuh teu hilap cerita ieu disuguhkeun pikeun ngahibur anu nuju barang damal, anu nuju istirahat sareng sajabi. Mugia sadayana dipaparinan kasehatan babari tina milikna, gampil rezekina sareng anggang tina balai. Aduh gituna sumangga urang ngajengkeun deui nyaeta cerita Sunda atanapi dongeng Sunda anu katuna dina dinten kamari, anu nyenak carios Dedemit Gunung Cibongkok. Leresan ieu bagian kedua. Sumangga urang kupingkeun deui cerita-cerita unik, cerita-cerita legendaris anu ku simkuring bade disajikeun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan. Prung. Sanggeus 5 poe ti kajadian aneh di Gunung Cibongkok, Yayan masih mindeng kasurupan atawa gundam di mana manehanana keur sare. Saban peuting manehna ngimpi ditarik ku leungeun hideung sarta kadenge aya sora anu cacarita dina impianana. Anjeun ulang pohokeun kana janji. Anjeun ulang pohokeun kana janji. Padahal Yayan manehna ngarasa henteu nyieun janjina naon. Tah, poe isukna Yayan mutuskeun pikeun nganjang ka hiji kokolot anu aya di Sukasenang anu ngaranna teh Mang Ihin, anu cenah bisa maca tanda ngimpi jeung lain-lainna dina diri. Tah gancangna carita nepi we Yayan teh ka imahna Mang Ihin anu aya di Sukasenang teh. Sanggeus ngarengekeun caritana ti Yayan, Mang Ihin pan saukur nyengir bari seri leutik. Kieu cenah basana. Nya ari anjeun nepi ka Gunung Cibongkok mah hartina geus semuka gerbang antara alam pahirupan jeung alam anu segen. Ceuk Mang Ihin bahasana teh kitu kan. Jang Yayan. Ceuk Mang Ihin ge nyarita kieu. Aya nu teu rido jang. Ceuk Mang Ihin bari melong ka Gunung Cibongkok di kajauhan. Mang Ihin nyarita yen Dedemit di Gunung Cibongkok lain jalma jahat, tapi arwah anu dijadikeun panjaga gerbang karuhun.
cek Mang Ihin deui nyarita ka Yayan. Sigana aya nu nempel kana awak anjeun ieu mah. Tah ieu mah kudu dibersihkeun. Ameh teu datang-datang deui kana impian. Nyaeta impianna Yayan. Gancangna carita Yayan tuluy ngalaksanakeun ritual. Nyaeta ngabersihkeun diri di leuweung leutik gigireun Gunung Cibongkot tadi. Tempat anu dianggap suci ku para dedemit. Salila proses nyaeta anu disebutkeun ritual awak Yayan ngageter. Bahkan sora nu ceurik kadang ti gigir tangkal caringin anu sakitu badagna sarta angin nu pohara badagna rarasaanana ngoyagkeun tempat anu dipake ritual ku Yayan. Aneh pokona Yayan dina waktu harita teh. Gancangna carita ritual Yayan geus rengse, ritual Yayan geus beres, geus balik deui ka imah Mang Ihin. Hampir teu percaya eta Yayan. Anu tadina awak karasa berat, anu tadina awak karasa riged. Balik ritual ti gigireun Gunung Cibongkok ngadadak hararampang deui. Jeung harita Yayan mutuskeun henteu balik ka lembur, nyaeta ngendong di imahna Mang Ihin teh. Gancangna carita sambil balik Mang Ihin nyarita ka Jang Yayan. Ieu can rengse Jang, kusabab gerbang eta geus kabuka bakal aya kajadian anu aneh jeung nu lain-lain deui anu bakal tumiba ka awak anjeun. Tah sakitu pemirsa carita di luhur nyaeta Jang Yayan anu ngadatangan kokolot di Sukasenang anu namina Mang Ihin. Terus ku Mang Ihin dititah ritual atanapi ngabersihkeun diri supaya henteu datang-datang deui ka Yayan impian-impian goreng, impian-impian anu bikasieun anu datang ka diri Yayan. Kasimpulanana ulah sok suaban, ulah sok suaban, ulah sok nangtang-nangtang anu teu pararuguh komo disebut makhluk gaib. Soalna bakal keuna kana diri ngerasa aya anu marengan, aya anu nuturkeun sareng sajabi. Tak gitu kesimpulanana tina carita di luhur urang kudu iatna, urang kudu saling menghormati bade ka makhluk gaib, bade ka jalma biasa. Intina urang kedah tanapi kudu saling hormat-hormati. Sakitu wae cerita pendek tisim kuring dialog cekap sakitu. Mudah-mudahan biasa kahibur sareng manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.